beki ka tengah beki lami beki tebih ti bibirna taleuweung mangsa parantos menguk tos amprek kenging 2 hektar ageng atanapi luas malum diserangan ku tenaga batin inuku Bayu Rota sareng sajabina barang beki tengah bima dirinya aya anu ngagegeh nyata nu ngajaga leuweung 2 buta ngaranna Amaruci kaget ku ayana sorat cing jalal gurna sarata sato leuweung pada lalumpatan pada buriak cing darorok palih ti wetan Adi dah aya naon sakang yo sakang sadi we Hadi sadi dulu eta sora naon tepi ka cing darorok sadi cenah ka dieu jika nama eta nog puyuh megar sakang tadi yo di Adi yo sakang ka dieu sakedeung sardi bosokok belang bujurna lurik-lurik Ade yo sakang gancang aya naon dog dieu geula dieu eta dengekeun cing jalek guru belah wetan euy urang ka Bandung eta sebenarnya tuh cenah naon tah
Tos kasona masyarakat tapi angkat kira sanggup kagembang itu boleh semua orang lelesu asal lawan samarampa ditinggalan ya diri masing cering cing masing emun dan berpenting salah jalan kadang jauh jalan teuing Selira ketang dijaring halah nyaragan kudu dijaga sing teu tunungan kajiwaraga anu jiring nawaruga supaya mah dugi kajaga Amaruci denawa nu ngajaga alas mertane ingkang bosokok nerkom belang bujurna lurik-lurik ya seserian wae sakang ya indi eta naon ucing jala guru euy belah wetan tepi ka ulu itu maung badak sapi banteng orang kadut tepi kala lompatan kitu barang siang ya gunung meletu geus masalah hari kitu mah teuing di jigana ieu leuweung aya nu ngaganggu dani aya nu ngaganggu dipaehan dah beres bulan lain di ai akang deuk nanyakeun naha beungeut maneh hejo sabelah beureum sabelah dani kode naon cenah tah kapan aya hartina sok tanya nya naon gitu kumaha hartina ayo si dunya ti mimiti dunya ngadegeus dieusian ku manusia beureum jeung hejo ayo beureum simulna hawa nafsu hejo keadilan katengtreman nu matak di dunya mah lamun muncul tentrem eta lamun muncul katengtreman keadilan nafsu kajahatan ngalelep nya mun biji anu beureum lamun biji eta gambaran beureum kaributan kacekcokan jegal menjegal bunuh mambunuh nu hejo ngalelep nya duplek nu matak lamun biji cara katengtreman keadilan kalaharajaan di negara boh di dunia ieu uing moal bisa barang hakan da uing mah bisa barang hakan teh di mana keur ribut jeung di mana keur gujrut didinya usahana teh nih oh kitu nah panon maneh di eueuh sabelah lain eueuh lolong tapi lita eueuh panonan
panusidunya teh waktu ayeuna panusina teh dua rupa eling jeung teu eling beunghar jeung miskin. nya Aya eta panon anu ieu nu sabelah bolotot. Eta nganempona teh kana kauntungan mak tukang akanan ke sang batur paduli batu rugi asa subuh sorangan. nya apa ramalan Aya eta nu ditanggeuy geuning maneh teh dina leungeun kenca jiga sunu ngagedur. Aya dina leungeun katuhu jiga nu dicekel teh emas picis ku merincing. Pan sunu ngagegedur ya cikur ngabibita manusia ya nu katuhu nu dieusi ku harcabana leungeun kenca anu pinuku sunu ieu nafsu gambaranana. Oh kitu. Lain orang sampurkeun sakang anu cing Jalaguru yu nya Ayo Syari urang dengekeun lamun aya nu ngarusak ieu leuweung urang paehan we sakang. Ayo ini ada. Wah. Agama Waduh dirusak ku hayam turunul sakang. Aya hayam turunul ngamuk sia ku aing rasakeun ditewak sia. Kurang ajar siang ngarusak leuweung bangsat. Ieu tempat aing panyicingan aing sia bangsa manusia ha. rapi nu gawe saha sia Aing buta marucar anu ngageugeuh ieu leuweung nu ngajaga ieu leuweung. macuo pinadag Ayo sia nyingkah montong ngamuk ngarusak leuweung. rapi sa mudah pateni Wah. Lan Amarucidi tewak bukna diadu kumangkeun ku Bima. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karena asup ngabaju miraga sukma Amaruca kana sampean katuhu. Amaruci kana sampean kenca. Wah. Kamana sia Amaruca Kasep ieu kula aya dina suku anjeun nu katuhu. Bakal mawa watek di mana anjeun lumpat bakal ngabanding angin tarikna. Hamaruci Ieu kaula aya dina suku kenca ngabogaan sifat tarik tajong di mana kula disamat Amaruci ulah melang kula neangan wawadah ti baheula bral geura laksanakeun ngan kadeyatna beuki jero bakal beuki robah hewagan geura babat ieu mertani ku anjeun keur kapentingan anjeun